debon gawe di kebon teka harti cenah kumaha tuh aing teh ngalagu teh nya kot bararingung kieu duh ari gawe di kebon teh kieu matak jadi hideung teka harti deui aing mah si abah teh tuh cek aing mah gaji urang teh 3 PNS atuh teu matong gaji teh sakitu sakitu teh sakitu urang beunghar kumaha tuh mangga neng Ate kunaon? enten neng ieu naon Ani ngali bida? kumaha neng Ate ngali bida? lu dipalih ditu neng neng kapirayeuna beda Mohon neng perkenalkeun ya abi pada mau anyar abah Robert abi enan cuna abah. Nyantos atunya abi bade kapal ditu heula. Punten mangga neng duh kata injuna si abah gelis gitu Ayo atuh urang ngiring yang bibi kasih abah. Ayo bi. Ari enan. Ari ini ka mana? Ini nuju di Canak. Kau bi incun ka Garut bi. Oh, nah teh ngiring nih. Yang maturan bibi we di dieu. Alhamdulillah ayeuna mah salubur tinggal ngontrol we panen we alhamdulillah. Oi Besaracan acan Rio darula siap sok mana bah sangu ya daguan heula si nyaina can datang tadi dah atuh kita mah tadi cicing lah daguan heula capek deh itu tuh langsung heula udah tuh udah mali Korea mah lina bah jauh Sebelah dieu da si abah teh. Oh tuh. mana nyai sangu Heueuh hilap bah. sugan ka dieu teh mau sangu tuh tinggal di Mang Uu geus capeun karunya ngendahar Ya atuh kumaha? juga ditu bawa balik deui awas mun teu dibawa ku yang coret na kakak ngalawurakeun pisan ka kolot teh geus bah geus kalem Nya tuh bah abi bade nyenak heula. awas wapoho Nya bah. Sekalian pengembalikan rokok ke si Mang Uu duitna dina naon lah di ditu tangan we aya di imah Oh. Nya bah. Kade Tak nama sarana guru tukang gorencangnya. Ya cisna. Mun atuh bibi bade nyenak kelas sangu ka bumi. neng bade ka mana Bade mesan kurupuk bade ka warung mantap Mohon
Tebih atuh Neng. Mohon kenuen ada di piwarang ku ibi. Terus atuh Neng ku awe awatos tebih. Kedawen ada pilih ngarepotkeun. Teu Neng teu ngarepotkeun. Hawatos ku Neng mah tebih. Dia tuh ku aa. Nya tuh atosna. Nya atuh Neng antosannya di dieu. Omon a. Kedah tuh aa nitipnya. Wadah panon sareng cotom. Oh nyamun atuh a. Aduh Gusti si Aa menipu kasirieun. Dua bungkus. Aing mah lieur. Loba dianyukan dagang kalah. Biasa jangar kana sirahna ge. Gusti mau tentek naon deui wae. Biru. Warung lah. Dan saya nitip kerupuk. Nitipnya. Kop, mangga. Punten. Ah, Cek, nasar kerupuk cek. aing akang. Ki. Sada yuk Ki. Montong. Nu sajen. Dah, hayang lagi ieu dititah ku si Abah lagi kerupuk. Nu sajen dijual, ieu mah teu dijual. Nu sajen. A few moments later. Ieu mah teu dijual. Ieu mah nu nitip, titipan. Ieu mah teu dijual geus ieu ulang. Atukeun bae atuh, da dibeli ieu. Bijaan nu nitip. Geus. Kan itu atuh lah mau jajan. Aneh da urang euy. Niat beli kerupuk ka dieu teh. Nah, beuh dijual. Ari ieu aki-aki niat dagang. Ente. Lila ingin mau sanggup kemana tuh? Bawa ke Arab, bawa ke Pakistan. Coba kontrol deui lah. Oh juga tuh ke di geruan dia mau nanya mah. Kade. Neng, kerupukna teh aya teu diical cenah. Nya di warung tapi kok teh dicalnya. Nya atos satu a. Ya tuh Neng nya artosna. Bona tuh Neng. Apun teu nanya Neng, anak pada damel deui. Nya sok a. Ibi. Ibi hilap cenah nyangu. Bibi. Saya kerupuk nabi. Atuh kumaha? Ya sering nabi orang kasih bawain yuk. Ya hayu atuh. Yuk. Nah aku mah atuh bibi mah teh nyangu. Yang bisa dicarikan ku si Abah. Bibi mah kumaha atuh nah. Tah geuning aya si Nyai euy. Oh, ya aya ya. Kencang ka dieu. Dieu lah. Urang dahar. Ayo jadi anu dahar. Kumaha? Mana kunaon pas surung-surung atuh? Sok-sok mana ngomong sok-sok. Naon pas surung-surung? Sukaan mana ngomong Naon? Abah. Naon? Nyangu di imah. Aya sok lalaworan atuh nyangu. Geus atuh lah balik ya mah.
Tanya, ngucap tadi itu dah. Nahila pa to ba? Nya. Mun ba? Salila nungguan. Oh, bosan guna. Lah. Bete balik mah. Ayo balik ah. Balik.